$3.035 poe. Si bapak tante balik-balik, si orang teh kawin deh, teh. Karena nang kemana, ujang mate. Mana tuh gablok beas, kan mana dalar. Itu kumain, teh milik tata kita ya. Kunaon mana dek? Kunaon mana dek? Ma, dulu ma, kemana ma dek? Kunaon deh? Iya karunya. Apa? Ya wayana, bapak mana bawa mantap? Wayana ya, cing sabar. Cing sabar, nggak ada makanya. Ay, si bapak yang baik na. Mana bapak mau kata majikan deui. Jangan di rumah didoakeun. Cing hasil ujang, cing menang rezeki anu halal aja. Asa ulah korupsi jang, yang ulang nipu ka negara, ka rakyat ujang. Nangan rezeki anu halal jang, bapak mana mau batok-batok ujang. Kawin deui barang jajang teh. Baik nama orang pelarian bancet sih nya orang meser beas kami emam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Canak ah. Yang beas pengen gas. Kablah dia, jagaan. Stop. Alah. Mana kencingna mana? Iya. Dua. Sok. Ceklan heula. Oh, kelan. Iya dia. Dat. Angkat. Iya. Alhamdulillah menang Allah. Alhamdulillah ya Allah. Menang oke ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah. Bacet deh. Deh, ya mangi orang-orang. Mana? Keburu lepas. Alhamdulillah menangna lobanya. Atuh kumaha ieu bakal atoheun si mah meureunan. Buat lain atoh deui atuh tuh. Lumayan. Mana bacet? Oh iya bacet. Aduh. Itu. Naik lah. Yo. Ini sama bayi ya. Atuh mangan. Alhamdulillah. Wah iya lah. Aya soal nama urang ngalah log bacennya yuk. Kan si Mang ge non teh asa ulah nggak mam haram ya asal non teh mana mah sing jujur si Mang ge dia yang sing bener lah mana mah ya. Kurang turun, dia masih pengelawainya di nyanyi. Yuk. Ya euy. Ore. Asik euy. Bagi. Abi ge. Ore. Alhamdulillah. Badi dia ya Allah. Ya Allah. Iya alhamdulillah. Ya Allah. Doa. Loba. Tah. Alhamdulillah. Loba euy. Alhamdulillah. Arang bisa darah ya. Mete lapar. Siapa tuh ya? Iyalah tuh. Si bela iya. Ulang lapar patongan dah. Main kembali tuh.
Mana deh? Udah. Ayo mana? Naon? Itu bro. Kemana? Kampuna. Kepung. Itu kabel itu loba. Iya. Ayo kabur kan dia. Kepung. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Ayo. Wih we ayeuna mah. 2 3 4 5 6 tuh genep kayu wah menang. Seueur lumayan nya. Urang mah jam 11 mah. Ayo. Wih. Yuk, capek aya tapi atoknya bingah urang kieu teh. Alhamdulillah. Kumsalam. Alhamdulillah hasilnya. Yeuna orang tukeurkeun kana beas, kana ngrani jeung ceupah ame urang bisa dalalahar. Kek urang cicikan heula dagingna. Ya. Tidak orang pasak gelap gimana? Ya, Mak. Yang teboga minyak, teboga samara, yang kumaha atunya minta kasaha, meuli teboga duit, yang. Duh ini teh si papa belum pulang ya, aku teh udah pengen cepet-cepet ke luar negeri, ini teh mau jalan-jalan shopping. Liatin ini teh HP teh udah pabalatak tapi aku teh pengen beli lagi. Bosan yang ini mah satu beli buang aja. Oh, hang kaya ih haus minum dulu ah. Lipstick dari luar negeri gini ya ampun mahal banget, lucu banget. Daripada bete mendingan hitungan bulan boga hutang kan. Sok heran keluarga 62 mah. Nu boga hutang saha? Anu nagih saha? Nya nu galakan kene nu boga hutang, kudu ge nu nagih nu galak teh. Ararane teuing. Wih, geuningan loba duit teh di dieu teh. Yang shopping. Penasaran berita hari ini teh naon can ningali koran? Bubuy sampe sangrai suuk. Buset. Nini diperkosa minta tambah. Edan, amit Gusti nu agung. Dasar nini nurus tunyung, keur nunjung teh nurus deui. Sakabina-bina diperkosa minta tambahnya. Berita hot di Cipanas Garut, aki-aki ngahakan bala-bala panas karaknya gegara wakan, gegara bagan, kapanasan, katambah ku banjur ku cai panas anyar naheur deui. Tuluy teh gebrus kana durukan. Astagfirullahalazim. Watir deudeuh teuing ki aki. Naon deui ieu cenanya beritana teh loba kieu jelema teh rupa-rupa we zaman kiwari mah aya we. Deurkat Cipanas ka keur mah di Cipanas. Ka banjur ku Cipanas digebrus deui kana durukan. Wah, pararana se sigana teh. Berita viral, virus corona sangat berbahaya bagi para jombloan dan jomblowati, terutama yang sudah akut. Aduh, diwatir teuing si jomblo nya. Gerak karawin mata kananan siga neng depan bahagia, neng mah imah gede, tinggalikeun HP pabalatak duit loba, yang shopping tinggal minta ke mana-mana lagi, ada keluar nagrak, ada keluar nagreg, ke mana ke. Yang diundang mulu, ngundangnya kapan? Alah, kapan-kapan, atuh kumaha nu boga hajat. Asana teh rariweuh teuing. Watir teuing kana nawin, gara-gara nawin, ngara siga eneng pan ngeunahnya jeruk teh tuh hayang susu tinggal nyokot. Ayang ngobrol-ngobrol lah. Kurang bejaan mau harisan. Kunaon atuh? Ece, kunaon?
Ece boga salaki gitu patutnya sih. Tinggalkan budaknya. Kan Ece ada aya urang, aya Aya tak mau gejang naon boga tatang. Ece ngilu beas di abi seueur. Kan bae sama raminya mah di upah gitu. Bapak teh goblok tuh. Gas ulah goblok pamali gitu-gitu ge bapak sorangan. Hade goreng dia bapak sorangan. Tentang ngurus ai teteh atuh. Geus si ceng-ceng kalona. Neangan deui we da mama masih cantik. Jangan sabarnya, dah bapak kos kitu mah. Kirung mah teu cukup ku cai panon, kudu berjuang gitu. Saya budak karunya baju saroek ke meuli atuh mah. Urang ka imahnya mah yang ieu samara minyakeun beas nama dicerani. Nya tuh urang buka heula pantona mah. Da upah mah kumaha nya jelema beunghar di imah teh taraya sasaha mah kumaha. Salaki usaha wae ka luar negeri jarang balik. Budak can boga tuh. Tingalinya nu beunghar mah erek asup teh ieu teh dek keluar dicolosedkeun heula, tarik asup teh diopenkeun heula tuh. Atau kue Artinya open teh artinya teh buka eta mah open beda mah paling tipe. Assalamualaikum. Salam. Sama cara ini saya kira abangnya jalmi beunghar. Alhamdulillah teh ngalet lah. Enggak, ya pun anak koyong mama bibi jalmi tegaduh. Iya tuh mah di laluhurna di hararana Yo kitu. tah di sini bibi tegaduh. Sok kitu ari teh tegaduh biasa dah. Ieu mah ieu teh kursi mahal mah. Lebar teh dicalikan Ada mah. tegaduh di ditu jeung kursi. Keun ujang sing nyaah kasih emat teh nya sing gede milik ku ece didoakeun. Amin. Da mak kararantang budak Ganteng atuh kayak bapaknya bukan kayak saya, kayak bapaknya mah ganteng lagi. Dikira teh mau benar, atuh goblok. Kitunya tong diturutan sih mah mau goblok teh tong diturutan. Karunya mah budak geus lapareun meureunanya. Bade ka mana heula? Bade nyanakeun bumbu kangge ece minyak nu kana ditu. Sing manfaatnya punten. Atur nuhun sageun dinuakeun sing langkung beunghar pisan. Amin. Sing kagentosan samara tidak teh sing langkung. Amin, Cek. Pamikiran mah nya ka dieu deui we Cek da. Insyaallah. Seueur di dieu mah naon nu teu aya salah. Insyaallah menawi Allah ngaramkeun menawi abdi panjang umur yang budaknya. Nya Cek. Eta atuh dileueut heula. Mun mangatur nuhun. Ya jeung atuh itu budak karunya geus Ya atuh lapar. mangatur ya. Nya sok Atur nuhun ya. sami-sami Cek ah sing manfaatnya. Sok mah ada di jalan nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan sabar nih tanya. Kan we bapak kos kitu mah. Digemes gitu ngadengin teh ka ujang teu bener, ka indung teu bener. Nyak jadi naon nya? Keun wae keun. Sing jadi contoh keur ujang ka hareupna ujang mun kawin montong siga bapak ujang sok sing nyaah ka keluarga teh tong ditinggal-tinggal tong cus leos ujang. Ayeuna ujang jeung adik ujang tinggal ditinggalkeun teh bisa dahar teu boga duit teu boga beas komo. Terus teh indung ujang ditinggalkeun segala eueuh beas menta samara menta ujang pagawean ngala impun naon atuh. Ai ayu, nyarios teh jigan kabehelan ku elap. Heeh, bisa kabur ka siap nyata puguh. Sok ayeuna mah urang mere beas we atuh ce karunya itu hayu adina keur marenta samara ka ditu. Bapak teh sih sabar. Hayu di ece mah. Hayang tuang naon Bukan aya. di dia sok cerani naon aya. Sok ujang aya antosan di sadarnya. Ijang, ayo di ece ayo. Di ece aya. Alhamdulillah. Nuhun teh. Semoga Ceu. anak menerima Sami-sami. ulah sieun ujang teh sing jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Amin. Komo kasih mamanya si magis Amin. kolot yang ngurus ujang jeung si ade geuningan sing ujang teh sing rajin menabung sing sukses nya Amin. meh teh kabeli baju ulah secara roek kieu. Era Ujang ayeuna rek tanggung jawab ka emak, ka adik-adik Ujang. Keun wae itu bapak kos kitu mah. diajar ujang teh. Teu boga tanggung jawab pisan jauh ka nya ka indung ka anak dulu. Ditinggal Sakitu kasepna Ujang teh boga harapan gede ka hareupeun teh Jang. kasep pedah bajuna saroek ujang teh bae soek oge da kasep. Anak atuh penta baju. Acuk mah di ece ge seueur, bade nu anyar hayu urang mesarnya. Keun tong kawatos. Silihnya da ari jeung tetangga mah sesama manusia mah gitu. Manusia mah kaasupna individu mutualisme saling membutuhkan gitunya.
tidak bisa sendiri gitu, segala teh butuh babaturan, butuh segalanya kudu ajeng batur ulah sosoranganan. Aya nama sing semangat Ujang. Tah. Sing gapai cita-cita Ujang sing sukses didoakeun ku Amin. Ece ku Ayu didoakeun pisan. Doa. Udah sok sedih atuh batur mah sarakola ari Ujang mah henteu. Sabar Jang. Ujang hoyong-hoyong sekolah. Hayu ku urang disakolahkeun ku Ece ku sadayana ditulungan Jang. Tulungan Nih tong kaos kabatur ka Ece ka sadayana teh Jang. Ieu urang teh dulur. Sadayana lagi dulur. Da biaya sakola teh da ageng Ya atuh. Ujang sing Ce, pinter teh. menang beasiswa. Ya ieu nuhun atuh ke ku si mah Sami-sami. dipasihan dagingnya. Ari teu aya makeun we wios atuh Jang Ujangnya. sadayana. Tas wios Ece mah seueur. Ya seueur. Ya alhamdulillah nya. Alhamdulillah teh seueur mah. Ya atuh ce pamit ya abdi dipasihan Sabar ya, Jang. Kade di jalan nanya Ujang. Jeung tadi senal Ujang teh. nuhunnya. Mohon sami-sami ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karunyanya Dodok teh karasep, bagus. Bapak nawai kos gitu. Darai kaning di tanggal genjer gedai kuy kasep-kasep oge. Ka bapak nama nya. Bapana sigana meureun kasep ngan ulah siga bapana Sifat nama ulah ya Allah Ih, jauh-jauhkeun karunya ka si Esi nya keun wae dasar oleh barudak teh nya karasep. darai kan Karena kan urang mah ninggalin teh watirnya. Alhamdulillah rabbil alamin mah ieu teh dipasihan. Alhamdulillahirabbil alamin nganuhunkeun di mana eta kasebas we? Atuh mah teu mana we rezeki mah ada Allah mah Maha Kawasa. Di mana we jang anu milik mah ya Allah maulas asih. Di mana rezeki mah anu halalnya yang Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di geula di ditu cenah da gua adalah marek masak geula da di tengah mah kan mah asa di geroan. Daripada perantosan kelamin bulan marobo geula yuk. Yuk. Jabar ya makan masak ugal baru bolang dasar diugakeun kumaha Alhamdulillah baru dapat darahkan masak mayu masak daging Ih, mana teh lebat-lebat acar atuh. keun we ce di dieu ce hararedang kieu teh. Bacanya teh meni. Teh ada ngaju naon? Iya tuh aya naon cenah. Virus corona dapat menyebabkan kanker serangan jantung, potensi serta gangguan jiwa dan dapat menyebabkan ngoronang. Ngoronang atuh siga budak wae ngoronang ce. Naon ce eta teh Ieu cenah aya dina penyakit ieu ieu. virus corona teh. Jadi kantina barang hakannya gaang sebangsa ningkeong orong-orong babadotan kadal cak-cak bancet siraruminya ulur-ulur Segala namanya satuan aya Bangkong asa kebun cuma. binatang meureun. lasun cangkurileng cirinaten los kakolong Cek. papasapan bulan Kayak nah jadi kana lagu eta mah ieu kumaha berita teh si cicing balik atuh mah cenah ce. Ih, sok atuh. Naon deui cenah eta berita teh? tergegel sama huntu Lah, digayem meureun. apalagi diterep bulat-bulat udah mau diterep bulat-bulat ya kayaknya cai-cai leueuh Ngaroropet ce ngarerepot maksudnya ce ah. san ayu umanya ya Sok nyar-nyar pi antauheun atuh sok ce nya. Nuhun, antau Sok sok. atuh. puntennya cek saayana Nih wios ce aduh si ce nih. Tapi ka dia teh da ditampi atuh nya kalarasan haus abitnya ce nya aduh. mangga dari Allah nih Saya bakal haus atuh ce da sakalian. ih aya namanya meni
serem pisan dunia teh Gusti. Lina sieun pisan nih. Ayeuna mah ciri-cirina teh mun geus terjangkit segala nyeri dampal suku, nyeri sirah, nyeri angan segala kecil hapur dina beuheung eta teh ciri-cirina. Matak lamun manggihan jelema nu kitu kade euceul sinular nu kitu geuning. Mimitina teh sok panas tiris euceul kadituna teh panas barat teh kauru nempo tetangga meuli naon, meuli kulkas hayang, meuli mobil komo deui. Abuna ka jalma kitu teh nya ih asa ningalieun teh miga riung. Heeh, panas, we segala panas. Itu ka dieu Panas nempo. ih masih kana aya kana yuk. Aya naon tah? Ingat kelapa bukan karena ada niat pelakunya. Pisan. Tapi karena ada kadaharan dan kelakanan yuk. Warga. Ih meni. Berita teh Cuma ieu berita naon ieu teh atuh? bukannya gak ada nama zaman ayeuna mah berita teh seueurna teh nu kumaha kitu nya. Ieu nah kunci cepupah di babawa teh tadi ti balik arisan euceul. Caranya teh kumahanya kunci motor gara-gara dicopot. Cek, kunci motor Mana wae atuh cepupah. Balik ke mana ieu teh? Kita balik ke Amerika, bade shopping balanya. Oh, geus cenah gaya. Di dia mah tialeng kieu ngopi naon atuh. Pasannya tuh Cuma nyari atoh. lamun teh kaca panon teh sok meuni ditinggalan teh kirang kitu nya hapunten abi mah sanes kumahanya. Tuh meuni tuh teu katinggal. Mintul ieu teh. Sok meuni rada kumaha teh nya. Aduh Asup asupan yang ireng. Da ieu. Hapunten nya. Kirang-kirang hapunten. Geus abi mah rusuh ieu teh ke Amerika ditinggalin elok Gusti nu Agung. Kumaha cukup nya? Ke Amerika naik elok. Atuh kumaha nu beunghar we nu beunghar mah. Nu beunghar gitu ulah. Ulah cepupah ulah. Cepupah. Punten ari buat Cepupah. kaberangan. Muon mangga. Deh ah. Rusuh cah, hayu cah. Ih, nu beunghar teh meuni. Lain beunghar ka kara tapi kok koronya ih. Heeh, sagala dengan di rek ka Amerika jeung mah make elok meureun meh tereh meh berber langsung heuh meh tereh meureun ka siap urang. Alhamdulillah ayeuna mah menak sangu. Cobian mama sakit anak ke. Anak, ya Allah, ini menuntut Allah, habis yang imam berudah. Asep, bagus, dah lu gak imam, sok, dah lu gak imam. Ayo, dah buka. Sok, jalan. Ini anak-anak pilih maya. Rabbil alamin. Seur, mana main motor. Alhamdulillah ya amin. Sok. Mas. Bener si kasep lapar itu teh. Bageureun tong nangis sok geura saepkeun mah montok bageur. Ampura emak lain teh nya ka ujang teh bageur ku eueuh emak teh. Ka bapa wadi urang teh ka mana jorna. Ka pamajikan deui meureunnan. Jang teh lapar meureun nya teh babaraha poe teu mahidan. Alhamdulillah, kasep lah lapar tawarasang dia teh. Alhamdulillah. Terus Betul, tuan. saking itu satu dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adamana susanana wa ja'alana minal muslimin. Amin. Ayo. Tuh, Mak. Iya, papi kasih Mak. Mak, begitu lah. Ya, salam. Kada di jalan apa bener? Nyaman. Assalamualaikum. Nuhunnya padahal mah teu kadal pada teh
Iya. Tapi dah kita ngari milik banyak. Enaknya. Enak pisan banyak. Nya teh sami-sami. Kita kami ka ditu nya. Nuhun. Sila tuh. Isi teh. Nya tuh. Ya, ayo teh nya. Nya tuh. Terus nya sakali ini kasih emak. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh. Barudak ya nih. Tadi ujang tadi nyata aya panto karena bisa dian panto ujang. Suka dari ujang. Iya teh, aya sakedi di sini. Wih, atuh ujang ngarene Bangun. Diseungit siga nu enaknya. Saha ieu nu ngadamel aja. Cima. Nuhun kitu nya. Atunya Sate pisan. Ya teh atuh abi mau teh salaminya di dia abi mah deui heula. Kada kepuja-pujan atunya nuhun Nuhun di ka kasih repot-repot. emak. Ya teh atuh ayo nya. Nuhun. Ayo teh nya. Ya, sok yang Hati-hati nya teh nya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cece ulah wa kace. Si jiga anu dina TV teh anu virus teh naon bawa daging naon ieu. Walalai bawa naon. Endog-endog nu. Teh seujang. Kada ditarimakeun ieu teh itu si mah terus mamasak capek-capek. Ah, ece mah hese diomongan teh nya sok atuh ah. Rasa Tuh teh meuli. cenali. Teh si ece mah ah, teu benang diomongan sok we atuh ah. Sok ah. Ieu tukang ge abi we nya. Nya sok popoe. Nuhun ayo. Moal abi mah. Tuh si ece mah nya cek abi oge kunaon atuh ah tong didahar teh ece mah. Tuh ah, di anu atuh di koyoan lah mah teu pati. Di mana di imah? Cek atuh nya. Atuh gede ah. Kada ece ah. Cek mau kadon beuki ngabig break si ece urang ka Cepopah atunya urang tinggal di Cepopah oge da dibere. Ya Allah, tuh cacing gering tuh. Ece kadon beuki tariki ngabig break na. Cepopah, punten. Cepopah. Kunaon deui aduh saruana si Cepopah. Geus naon ieu sarua ngadahar ti Maesih deui nya. Sarua dibere di tuh atuh. Wah, Cepopah nam kade Cepopah kade atuh. Nyepengan. Jadi situ buat Gusti. Kamunya naon eta teh daging naon? Untung abi mah teu ngadahar Cepopah da. Bung teh abi si geus maca nah HP teh virus cenah mata teu oge. Asa dikutuk utara. Punten. Alah sia ieu oge sarua sok kadari ya tingali. Moal ieu sia daging naon eta nu dibagi ieu kan kadari. Daging lalai, daging layang. Mak ulungan dibawa ke polisi tanggung jawab ya bisi kunaon anu virus dia bisi namnya. Ayo. Polisi isya kudu tanggung jawab, Mak. Nam dibawa ke polisi, ieu mah pokona kudu dibawa ke polisi, ieu mah tanggung jawab Mak pokona eta ngada masak ngabagi. Astagfirullah. Ieu geuningan virus corona teh meureunnan untung teu ngadahar sigana ieu teh daging lalai.